paci empat teh bun. Atuh tinggal dahar, sangu ayah, kos budak wae minta dahar. Ari teh sieun dosa mah hegae bun. Naon teh sok mawa dosa pap mah. Dosa yang paling besar seorang istri teh adalah dosa yang tidak melayani suaminya bun. Cing kumpul dong pak mawakeun. Yo empat tah sok dahar. Naon mah naget kos ka budak wae teh inget. Empat mah. Tuh kan ngeunah. Enak bun. Sok tah bari dicocolkeun jeung sambal na ngeunah pisan eta teh. Nah. Tambah ini sama jeung nugget bun. Keur ngeunah dahar empap ya. Kalau panggil ngeunah ieu mah sabakul teh mun aku sorangan. Kan saya sakeun atuh jeung si Ucup. Banget bukan pemajikan teh.